A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa tuqamal anak-anak jananya 148. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, bilam yakun lamun teu bukti lakum pikeun aranjeun kabeh hujatan ari aya hujjah walillahi mangka eta tetep kagungan Gusti Allah. Al hujjatu ari hujjah al balighatu anu sampurna, atamatu tegesna anu sampurna, walau sa'a mangka lamun ngeresakeun Gusti Allah hidayatakum kana mere hidayah ka aranjeun kabeh lahadakum tah yakin bakal nuduhkeun ka aranjeun kabeh ajmaina tegesna sakabehna. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, aluma kadieu kadarieu ahdiru tegesna kudu ngahadirkeun maraneh kabeh suhada akum ka pirang-pirang nu nyaksian ti aranjeun kabeh suhada akum ka pirang-pirang saksi ti aranjeun kabeh alladina tegesna jalma-jalma ya syahaduna anu nyaraksikeun ieu jalma-jalma annallaha saestuna Gusti Allah aroma eta geus ngaharamkeun Gusti Allah hada kana ieu perkara alladzi anu haram tumu anu geus ngaharamkeun maraneh kabeh kana ieu perkara fa in syahidu mangka lamun nyaraksikeun ieu jalma-jalma kufur bala tashhad mangka ulah nyaksian anjeun Muhammad mahum sartana jalma-jalma kufur wala tatabi jeung teu meunang nuturkeun anjeun Muhammad
ahwa alladina kana kahayangna jalma-jalma kadabu anu geus ngabarohongkeun ieu jalma-jalma bi ayatina kana pirang-pirang ayat kaula waladina jeung jalma-jalma la yu'minuna anu teu ariman ieu jalma-jalma bil akhirati kana poe akhirat wahum jeung ari ieu jalma-jalma bi rabbihim ka pangeranna ieu jalma-jalma ya'diluna eta anu malu syrik kabeh yusyrikuna tegasna anu malu syrik kabeh ieu jalma-jalma sok baca tadena penjelasan tina ieu ayat masih kene aya sambunganana atanepi kaitanana sareng ayat anu sateacana di mana dina ayat anu sateacana Gusti Allah ngaturkeun bahwa bakal ngararomong jalma-jalma anu malu syrik. Jalma-jalma musyrikin orang Arab bakal ngararomong pokna cek omongan manehanana lamun ngeresakeun Gusti Allah tah moal musyrik urang sararea oge lamun ngeresakeun Gusti Allah moal musyrik bapa urang sararea ieu omongan jalma-jalma musyrikin ya beda siga jalma nu ngalakukeun pamaksiatan tong jauh-jauh nu teu ngaji weh nu teu ngaji nya lamun ngeresakeun Gusti Allah abdi moal teu ngaji gitu lamun ngeresakeun Gusti Allah abdi moal teu indit ka pangajian abdi jeung babaturan abdi padahal dina hate kakarangong adan wae ge geus aya niat penting ayeuna mah moal ngaji nya ta eta teh sapertikeun kitu
jalma-jalma musyrikin orang Arab ke lain teu apaleun kana kanon teh kawah dan niatan manehanana ngan dina hatena ge geus rek niat musyrik rek nuturkeun jejak langkah bapa-bapana sok beunang dirasakeun ku urang darek ngaji jeung teu ngaji teh ti magrib keneh teh tingong adan keneh teh geus boga rasa nya geus boga niat. Jadi lamun teu ngaji teh ulah nyalakeun Gusti Allah, abi mah dikersakeun ku Gusti Allah we teu ngaji. Padahal dina hate ngong adan teh geus niat moal ngaji. Nah, omongan jalma musyrikin seperti kitu. Dan nu nilihat iman ka Kangjeng Nabi Muhammad mah geus loba moal loba pikir deui pasti bakal iman ka Kangjeng Nabi Muhammad moal ngalakukeun kana kamusyrikan. Nah eta omongan jalma-jalma anu musyrik nu kitu teh dimuat ku Gusti Allah dina ayat anu kamari. Ceuk maranehanana Gusti abdi teh moal musyrik, abdi jeung bapa abdi sararea ge moal musyrik. Moal ngaharamkeun kana perkara anu dihalalkeun ku Gusti ceuk maranehanana. Nya ngararombongna teh sapertikeun kitu. Maka cek Gusti Allah ngadawukeun deui nya kitu deui sapertikeun eta jalma-jalma nu malusyrik nu ngabarohongkeun sapertikeun kitu teh baheula ge jalma-jalma anu malusyrik anu samemeh maranehanana ge ngomongna sapertikeun kitu cek maranehanana lamun ngersakeun Gusti Allah abdi teh moal musyrik moal ngakukeun kana pamaksiatan abdi teh moal ngalakukeun kana kadoliman eta teh sarua persis sapertikeun omongan-omongan jalma-jalma musyrik anu samemeh maranehanana sehingga maranehanana ngabarohongkeun ka para utusan Allah sehingga maranehanana ngasaan kana siksa ti kaula ya Gusti Allah ke di mana geus ngasaan eta jalma-jalma teh kana naon teh siksa ti kaula kakara ngomong sapertikeun kitu lamun geus datang siksa we ti Gusti Allah kakara inget ka Gusti Allah teh lamun geus datang peringatan ti Gusti Allah kakara inget we hayang eling ka Gusti Allah tah eta teh percuma nya kuruna keur dibere kasempatan ku Gusti Allah urang keur ibadah keur ngalakukeun amal soleh manfaatkeun kesempatan eta dipake ibadah pake ngalaksanakeun amal soleh nya pan dijelaskeun ku Gusti Allah ge innamat taubatu lil ladina ya'maluna sayyiati bijahalatin summa yatubuna min qarib. Ari tobat anu sabenerna teh nyaeta nya keur jalma-jalma anu migawe kasalahan bari jeung lantaran bodoh migawe kasalahan teh lantaran teu nyahona ngalakukeun kana perbuatan salah geus kitu geus apal yen eta perbuatan teh salah sumaya tubuna min qarib kura-giru tarobat ieu jalma-jalma ka Gusti Allah tina waktu anu deukeut nya tah eta tobat anu sanyata tah urang ge kitu geus apal tingali indung urang maraot bapa urang maot baralik malikna teh mawa naon imahna di bawah teu ku bapa urang kumaha urang imahna mah pan diteuneun teu dibawa anakna mah teu dibawa harta bandana teu dibawa nu dibawa naon ku indung bapa urang iwal ti amal solehna nya nah urang ge kitu moal pati beda urang ge jiga bapa urang jiga indung urang sakedeung deui urang teh sarua bakal jiga indung urang jiga bapa urang bakal maraot di mana maut terek ngawan naon urang teh nya jelas nu bakal dibawa teh amal
soleh. Nah, maka Gusti Allah walaisatit taubati alal ladina ya'maluna sayyi'at. Ya. Hatta idza hadara alaihimul maut qalat betul ana. Lain tobat teh keur jalma nu ngalakukeun kana kasalahan, begitu geus deukeut kana maut kakara abdi teh Gusti tobat ayeuna mah. Ari geus teu walakaya, geus teu bisa naon-naon, nyawa geus aya dina dada, geus aya dina tikorok, kakara rek tobat ka Gusti Allah, eta mah moal ditarima tobat nu kitu. Sabab syaratna tobat teh ya eta tobat teh salagi nyawana encan nepikeun kana dada. Ya. Saur Gusti Allah, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yuqargir minhum ahada. Saestuna Gusti Allah teh narima kana tobatna hiji jalma teh salagi. Nah, malam yuqargir minhum ahada, salagi nyawana can nepikeun kana tikorohna. Ari geus nyawa nepikeun kana tikorok mah geus ditemongkeun ku Gusti Allah surga jeung neraka. Firaun ge jalma nu banget kafirna, banget kupurna, geus dilalapkeun di laut merah mah pokna teh cek dina riwayat dijelaskeun amantu bi rabbi Musa wa Harun. Pokna teh eta si Ramses ge kitu. Firaun ketika geus dihadirkeun kana pimauteun mah pokna teh abdi iman ka pangeran Nabi Musa jeung ka pangeran Nabi Harun. Nya. Maka cek Gusti Allah kamari dina ayat kamari dijelaskeun sapertikeun jalma-jalma anu samemehna ge kitu ngabarohongkeun ka rasulna. Nya. Maka cek Gusti Allah dina ayat Muhammad bejakeun ku anjeun. Lamun bukti marane kabeh teu bisa ngadatangkeun hujah, ngadatangkeun dalil. Nya. Ngadatangkeun naon teh kanyaho bahwa Gusti Allah mingaridho ka marane kabeh. Nya. Maka kaluarkeun ku marane kabeh eta kanyaho teh. Nya. Henteu ari marane kabeh ngan sakada nuturkeun kana prasangka jeung henteu mari marane kabeh saur dina ayat nu kamari saur Gusti Allah kajaba jijeunan hungkul ngabarohong hungkul jijeunan. Ya. Alasan hungkul eta mah. Ya, jelema sok loba alasan hungkul eta. Itu tah. Ngan saur Gusti Allah dina ayat Muhammad bejakeun ku anjeun. Lamun ternyata maranehanana teu bisa ngadatangkeun kana naon? Kanyaho. Ngadatangkeun hujah anu bener kitu nya. Anu nuduhkeun kana yen manehna ngalakukeun eta perbuatan teh bener, maka bejakeun ku anjeun Muhammad saestuna eta kagungan Allah ari hujah anu sampurna. Ya. Hujah anu sampurna mah nyata kagungan Gusti Allah. Maka saur Gusti Allah, lamun ngeresakeun Gusti Allah mere hidayah ka maraneh kabeh, maka maraneh kabeh bakal meunang hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala kabehanana. Ya. Jadi ku kituna teh teu meunang hidayah. Terus masalah hidayah mah eta urusan Gusti Allah nya. Teu mengeuhing budak ajengan, budak ustad dari kedul mah kedul we. Gitu. Teu mengeuhing jalma biasa ari daekat mah daekat. Ieu nandakeun hidayah sakersani Gusti. Teu weuheun budak ustad, budak ajengan, budak nama teu bisa naon-naon acan. Teueuheun jalma teh sakedik jalma umpamana budak jalma biasa tapi naon teh bisa ngaji. Nah ieu nandakeun hidayah jeung taufik kagungan Gusti Allah. Saur Gusti Allah bejakeun
Muhammad lamun ngeresakeun Gusti Allah mere hidayah ka maraneh kabeh. Tatang tu Gusti Allah teh bakal nuduhkeun ka maraneh kabeh-kabehanana. Dulu bejakeun deui ku anjeun Muhammad dina ayat nu kadua kadarieu kitu hadirkeun ku aranjeun kabeh teh. Nya saksi-saksi aranjeun kabeh tegasna jalma-jalma nu nyaksikeun eta jalma-jalma teh. Saestuna Gusti Allah geus ngaharamkeun kana ieu dahareun. Kana ieu ingon-ingon nya nyaeta nu diharamkeun teh dina surat Al-Maidah ayat 4 hiji bahiro nya anu dilakukan ku Arab jahiliyah teh hiji bahiro. Ari bahiro teh onta nu geus ngalahirkeun 5 kali nya eta onta nu geus ngalahirkeun 5 kali maka turnunan teh nu kalimana ngalahirkeun jalu maka eta onta teh geus teu dinaon teh geus diantep geus diharam ditumpakan eta onta teh diteuk-teuk ceulina eta onta dibelah dua ceulina teh ku eta urang Arab jahiliyah teh bahiroh tah geus kitu diantep teu meunang ditumpakan teu meunang diinum di alat caina naon teh cai susuna diperes teu meunang tah eta teh bahiroh nya naon dalilna eta teh bahiro teh cek kamari ukur jijieuna hungkul jeung sangkana hungkul manehanana tuluy nu kadua saibah nya hari saibah mah nyaeta domba eta teh onta anu mana eta onta teh dipersembahkeun ku manehanana dinadarkeun keur berhala manehanana eta mah geus dibebaskeun geus teu meunang diganggu gugat deui diantep nya do eta onta teh anu mana eta onta dinadarkeun ku manehanana lamun kuring salamet tina perjalanan kuring atawa tina pagawean anu berat eta onta rek dibikeun ka pangeran kulin ka sesembahan manehanana geus teu bisa diganggu gugat eta onta geus teu bisa didahar dagingna geus teu bisa ditumpakan aya deui saibah nya eta wasilah ari saibah mah nyaeta domba anu geus ngalahirkeun 5 kali domba anu geus ngalahirkeun 5 kali eta domba bikang nu geus ngalahirkeun 5 kali tah nu kalima ngalahirkeun teh sajodo jalu jeung bikang tah domba jaluna teh anakna nu kalima eta teh dipersembahkeun ku manehanana keur berhala manehanana geus teu bisa didahar geus teu bisa dinaon dialap manfaat eta domba jalu teh sabab ku manehna dipersembahkeun keur sesembahan manehanana aya deui nu kaopat mah ham ari ham mah nyaeta onta jalu anu geus ngareuneuhan 10 kali nya eta onta jalu nu geus ngareuneuhan bikang 10 kali eta onta jalu teh diantep teu meunang ditumpakan teu meunang dipuncit teu meunang didahar dagingna nya dibebaskeun wae ku manehanana nah eta teh boh bahiroh boh saibah nya boh wasilah boh saibah atanapi naon teh ham bahiroh saibah wasilah ham itu eta teh perlakuan Arab jahiliyah maka cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka manehanana urang Arab hadirkeun ku maraneh kabeh kitu anu nyaksikeun kana ngaharamkeun Gusti Allah kana eta dahareun anu tadi maka lamun maranehana nyaksikeun kana pagaweanana ya jelas ari jalma-jalma anu naon teh kufur mah jalma-jalma nu doraka osok naon teh wani berkorban keur ngalakukeun keur nguatan kana kadorakanana nya tong boboro kitu atuh bobotoh Persib geus siap berkorban
nya kajenting teh boga keur meuli beas asa boga keur meuli ongkos we keur ongkos jeung tiket asup kana mana ningali Persib pasti kitu. Itu lamun geus fanatik sapertikeun kitu. Nah, jalma nu musyrik kitu. Nya manehanana berbagai cara dilakukan keur ngabenerkeun ngayakinkeun kana kasalahanana. Maka saur Gusti Allah di mana-mana maranehana nyaksikeun kana kasalahanana maka anjeun Muhammad ulah nyaksian kana kasalahan maranehanana. Ulah nuturkeun nya ulah nyaksian anjeun sartana eta jalma-jalma musyrikin ulah nuturkeun kana kahayangna jalma-jalma anu geus ngabohongkeun kana ayat-ayat kaula. Jalma musyrikin teh eueuh deui jalma nu geus ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah. Sedengkeun moal aya di jalma nu pangdolim-dolimna nyaeta jalma anu geus ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah. Geus ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah teh ngabohongkeun kana Al-Qur'an. Al-Qur'an mah tong boro-boro sa Al-Qur'an dibohongkeun sa ayat bae dina Al-Qur'an teh dipercaya ku urang teh diyakinkeun ku urang maka geus kufur ta eta jalma. Nya tong boro-boro ngabohongkeun sa Al-Qur'an. Nu mawi moal aya deui jalma nu pangdolim-dolimna lintang ti jalma nu ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah. Nya oge jalma-jalma anu teu ariman kana poe akhir eta jalma nu pangdolim-dolimna. Ya, teu percaya kana ayana kiamah kana poe akhir. Sebagaimana sebagian jalma-jalma kufur aya kufur predengker, ateis, manusia tak bertuhan. Nya sepertikeun komunis, tadi komunis manusia tidak bertuhan tadi kata. Nya ateis, teu percaya kana ayana pangeran. Gitu. Maranehanana sama sekali teu percaya kana ayana hari kebangkitan, kana ayana alam akhirat. Nah, saur Gusti Allah nguningakeun dina ayat, moal aya deui jalma-jalma nu pangdolim-dolimna lintang ti jalma nu ngabohongkeun kana ayana alam akhirat. Ya kan. Nya oge jalma-jalma anu ka pangeranna eta jalma-jalma eta ngalakukeun pamusyrikan. Artina pamusyrikan teh ngabarengkeun percaya ka Gusti Allah jeung kasalian ti Gusti Allah. Ade pamusyrikan mah zaman kiwari teh beuki lemes nya. Hampir teh katingali pamusyrikan. Matak eta jalma nu pang anu ngalakukeun kamusyrikan teh moal aya deui jalma anu pangdolim-dolimna hiji jalma nu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah, nu kadua jalma anu naon teh teu iman kana ayana poe akhirat, anu katilu jalma anu ngalakukeun kana pamusyrikan. Ya kan nya jalma nu ngalakukeun kana pamusyrikan. Nah, insyaallah enjing urang papayayatna eta mah kakara naon teh penjelasan naon penjelasanana insyaallah enjing dipapai ayatna dikawit deui nya. Sakitulah anu kasanggakeun. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq.